ulun pengintennya namanya nu partos dipidangkeun teh kurang-rengan bangkong reang non pakemnya tembang pakemna. Mohon. Judulna naon? Kidung Bangkong Reang. Kidung Bangkong Reang. Upami sim kuring hoyong uninga ieu teh nembe teh nyarioseun perkawis naon Akang? Kidung Bangkong Reang teh saha? Mangga tembangna. Pak RW mangga, so Pak RW. Yo, Pak RW. Sararasna mah ieu Kidung Bangkong Reang teh di antawisna ngaguar budaya Sunda nu unamina Bangkong Reang ieu gitu Kang. Seni buhun gitu. Janten anu tadi di lagukeun ku juru kawih Mangoom sapertosna aya hiji ulah hilap gitu-gitunya. Ulah hilap karena budaya sorangan cenah tadi pan aya gitunya. Laras pisan eta teh. Janten ulah mikaresep istilahna lah ka seni batur gitu. Anu sorangan dipohok. Anu sorangan dipohokeun dianggap aya tos direbut ku batur amek gitu intina mah. Ulah cul dog tinggal tinggal ngigel ieu mah. Dan tinggal igel. Nya pokona mah ari abdi mah duka aya kelainan ieu teh nya direbut ku batur ge hare-hare we abdi mah. Tah upami tembang sareng lagu buhunan tiasa dipintonkeun sapertos Kidung Pangraja tiasa. Kidung Pangraja tiasa. Atanapi aya nu sanesna. Orang cobeana naon ieu Mang Jun? Kidung Pangraja wae nya. Kidung Raja tam. Kidung Pangraja Paling Kemang Gadung. mangga atuh sok talagu. Kembang Gadung 2 ge, sae Kembang Gadung 2 sae tah mohon. Waleran Kembang Gadung 2 mohon. Mangga nyangakeun. Bismillah kawitan lagu muji syukur kaya aku muji syukur kaya aku Dede Widi Dede Widi Maha Suci Sewesiwi Siliwangi Sewesiwi Siliwangi Nada Rahman Nada Rahman Sapaatna Nada Dadi Abi Adi Cari Dada Jamban
Lagi. Lagi.